Bismillahirrahmanirrahim. Wayah rumu sareng haram bil haidi kusabab haid naon asyaratu asya'a 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu tegesna haram salat wa tawafu sareng tawaf wa masul mushafi sareng nyabak mushaf wa hamluhu sareng mawa mushaf walubsu sareng cicing fil masjidi di jero masjid wa qiraatul qur'ani sareng maca Al-Qur'an wa saumu sareng puasa wa tolaku sareng ditolak wal mururu sareng ngalangkung fil masjidi ka jero masjid in khopat lamun mikasieun itu istri imro'ah talwisahu kana ngotoran masjid wal istimta'u sareng ngalap enak ngalap suka bima kana perkara bayana surati nu aya di antara nebujal wa rukbati sareng tur. Paslun ari teh hiji pasal. Asbabu tayamumi ari pirang-pirang sababna tayamum salah satun eta aya 3. Faqdul ma'i tegesna teu aya na cai. Wal marodu sareng tedamang wal ihtiyaju sareng mikabutuh ilaihi kana maun li aci hayawanin ayana nu butuh ilahi kana maun li aci hayawanin karana hausna sato muhtaromin anu dimuliakeun. Ghairul muhtaromi ari anu teu dimuliakeun getihna ku syara maksudna sitatun eta aya 6. Tariku sholati tegesna jalma nu tinggal salat wa zanil muhsanu sareng anu jinah muhson wal murtadu sareng jalma murtad wal kafirul harabiyu sareng kafir harabi wal kalbul akuru sareng anjing anu galak wal hinjiru sareng bagong. Paslun ari ieu teh hiji pasal surutu tayamumi ari pirang-pirang syaratna tayamum. Asyaratun eta aya 10. Ayakuna tegesna yen kabuktian tayamum biturobin eta ku taneuh. Wa ayakuna jeung yen kabuktian naon aturabu taneuhna tohiron eta anu suci. Wa alayakuna jeung yen teu kabuktian itu turobna mustamalan eta mustamal kurut make. Wa alayu kholito jeung yen teu nyampuran hukana turob naon dakikun tipung wa nahuhu jeung saumpamana dakik saumpamana tipung. Wa yaksida sareng yen ngamaksud si jalma hukana turob. Wa ayam saha sareng yen ngamaksud sareng yen ngusap si jalma wajahu kana rarayeuna jalma wa yadaihi sareng dua pananganna jalma bidor bataini ku 2 usapan maksudna 2 usapan 2 tenggelan teh. Wa la yuzila sareng yen teu aya laan wa ayuzila sareng yen ngaleungitkeun si jalma anajasata kana najis awalan dina mimitina. Wa yazdahida sareng yen ngenya-ngenya si jalma fil kiblati dina kiblat qoblahu dina samemeh tayamum. Wa yakuna sareng yen bukti naonna tayamumna ba'da duhulil waqti eta dina sabada asup waktu. Wa ya tayammama sareng yen tayamum si jalma likuli pardin pikeun saban-saban hiji pardu. Paslun ari teh hiji pasal purudu tayamumi ari pirang-pirang parduna tayamum homsatun eta aya 5. Al awalu ari anu kahijina naklu turobi eta mindahkeun taneuh. Asani ari anu nomor kaduana aniatu eta niat. Asalisu ari anu nomor katiluna masul wajih eta ngusap rarai. Arabiu ari anu nomor kaopatna masul yadaini eta ngusap 2 panangan ilal mirfaqaini sarta 2 siku. Al khamisu ari anu nomor kalimana tartibu eta tartib bayanal mashataini di antara 2 usapan. Paslun ari teh hiji pasal. Mubtilatu tayamumi ari pirang-pirang anu ngabatalkeun tayamum. Salah satu eta aya 3 ma tegesna perkara. Abdallah anu ngabatalkeun ma al wudu akana wudu. Waridatu sareng murtad wa tawahumul ma'i sareng
nyangka na cai nyangka kana ayana cai intaya mama lamun tayamum si jalma lipak di karena teu aya na maun al mau taya cai. Paslun are ieu teh hiji pasal alladzi ari najis huru anu bisa jadi suci ieu ladi minan najasati tina pirang-pirang najis salah tu neta yatil al khamru tegasna kahiji arak kita takhalalat di mana-mana jadi cuka ieu khamr binafsiha ku dirina khamr wajil dul maitati sareng kulit bangke ida dubigo di mana-mana disamak ieu jildul maitah wama jeung perkara sato soro anu jadi emah hayawanan eta hayawan. Paslun ari teh hiji pasal an najasatu ari pirang-pirang najis salah suneta ya tilu mugoladotun tegasna najis mugoladoh wa muhapapatun sareng najis muhapapah wa mutawasitatun sareng najis mutawasitoh. Al mugoladu ari najis mugoladoh najasatul kalbi eta najis anjing wal hinjiri jeung bagong wa far'i ahdihima sareng anak salah sahijina kalbi jeung hinjir wal muhappapatu sareng ari najis muhappapah baulu sabiyya eta cikihna budak lalaki aladi anu lam yatam anu can barang dahar ieu ladi goiro labani saliati cai susu walam yablug sareng can tepi ieu ladi sobi teh haulaini kana 2 tahun. Wal mutawasitatu sareng ari najis mutawasitoh sairu najasati atas sasana pirang-pirang najis. Paslun ari teh hiji pasal al mugolado tu ari najis mugolado tathuru eta bisa jadi suci mugolado al mugolado bisa gosalatin ku 7 pirang-pirang kumbahan bada izalati ainiha dina sabada ngalengitkeun ayeuna mugolado ihdahuna anu ari salah sahijina sabu biturabin eta make taneuh wal muhappapatu sareng ari najis muhappapah tathuru eta bisa jadi suci ieu muhappapah birosil ma'i ku ngecretkeun cai alaiha kana muhappapah ma'al golabati sarta nangalindih wa izalati ainiha jeung ngaleungitkeun ayeuna muhappapah wal mutawasitatu sareng ari najis mutawasitoh tan qasimu eta narima kabagi mutawasitoh ala kismaini kana 2 bagian ainiyatin tegasna najis ainiyah wa hukmiyatin sareng hukmiyah najis ainiyah hukmiyah najis hukmiyah gitu. Najis mutawasitoh hukmiyah al ainiyatu ari najis ainiyah alati eta najis laha alati eta anu laha tatetep kati lau ari rupa warihun sareng ambe wa to'mun sareng rasa pala buda maka mesti naon min izalati launi ngaleungitkeun rupana ieu ainiyah wariha jeung ambeuna ainiyah wa tomiha jeung rasana ainiyah wal hukmiyatu sareng ari najis hukmiyah alati eta anu lalauna anu teu aya warna eta tetep walari hajeng taya amba eta tetep wala toma jeung teu aya rasa eta tetep yakfi cukup ka anjeun naon jariyul ma'i ngocorkeun cai alaiha kana hukmiyah kana lati hukmiyah teh. Paslun ari teh hiji pasal aqalul haidi ari pangsaeutikna haid yaumun eta sapoe walailatun sareng sapeuting wa golibuhu sareng ari kagalibanana haid situn eta 6 au sabun atawa 7 wa aktsaruhu sareng ari kalolobaanana haid khamsatan asyara eta 15 naonana yauman poena bila yaliha sarta peutinganana khamsatan asyara 15 teh sapoe sapeuting berarti aqallut tuhri ari pangsaeutikna suci bainal haidotaini di antara 2 haid khamsatan asyara eta 15 naonana yauman poena wa golibuhu sareng ari kagalibanana tuhru suci arbaatun eta 4 wa yusruna sareng 20 naonana yauman poena aw salah satu atawa 3 wa yusruna jeung 20 naonana yauman poena wala hada jeung taya batas eta tetep diaksari pikeun kalolbaanana tuhru aqalun nipasi ari pangsaeutikna nipas majatun eta sagejrotan wa golibuhu sareng ari kagalibanana nipas arbauna eta 40 naonana yauman poena
wa aktsaruhu sareng ari kalolobaanana nipas situna eta 60 naonana yauman poena. Paslun ari teh hiji pasal adarus sholati ari pirang-pirang panguduran salat isnani eta aya 2. Anaumu tegesna kahiji sare wanisyanu sareng poho. Paslun ari teh hiji pasal surutu sholati ari pirang-pirang syaratna salat samaniatun eta aya 8. Toharotul hadasaini tegesna suci tina hadas 2 wa toharotun sareng suci ani najasati tina najis fil saubi dina pakaian wal badani sareng badan awak wal makani sareng tempat wasatrul aurati sareng nutupan aurat wastiqbalul kiblati sareng madhep ka kiblat waduhulul wakti sareng asup waktu wal ilmu sareng nganyahokeun bipardiyatiha kana kaparduan salat walayataqida sareng yen teu nekadkeun si jalma fardon kana hiji pardu min furudiha tina pirang-pirang kaparduanana salat sunatan kana ditekadkeun sunat wajtinabul mubtilati sareng ngajauhan pirang-pirang nu ngabatalkeun salat. Al-hadatsu ari pirang-pirang hadas isnani eta aya 2 asgoru tegasna kahijina hadas alit wa akbaru sareng kadua hadas ageung. Fal asgoru maka ari hadas alit ma eta perkara eta hadas aujaba nu ngawajibkeun ma al wudu akana wudu wal akbaru sareng ari hadas ageung ma eta perkara aujaba nu ngawajibkeun mal ghusl kana adus. Al auratu ari pirang-pirang aurat arbaun eta aya 4. Auratu rajuli ari auratna lalaki mutlakon barina mutlak walamati sareng aurat anak amat pisolati dina salat ma eta perkara baina suratin nu aya di antarana bujal warukbati jeung tuur wa auratul hurati sareng ari auratna awewe merdeka pisolati dina salat jami'u badani eta sadaya badana hurrah ma tegasna perkara siwal wajhi anu salian tirarai wal kafaini sareng 2 dampal leungeun wa auratul hurati sareng ari auratna isin merdeka wal amati jeung amat indal ajanibi di deketeun disandingan batur ajanib pirang-pirang nu deungeun-deungeun batur jami'ul badani atas sakabeh badan wa inda maharimiha sareng dina nalika caketeun mahramna ieu hurrah jeung amat wanisai jeung istri pirang-pirang istri ma eta perkara baina surati di antara bujal warukbati sareng tuur. Paslun ari ieu eta hiji pasal arkanu sholati ari pirang-pirang rukunna salat sabata syara eta aya 17. Al awalu ari anu nomor kahijina an-niyatu eta niat asani ari anu nomor kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram asalisu ari anu nomor katiluna al qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma nu kaduga fil fardi dina salat fardu arabi ari nomor kaopatna qiraatul fatihati eta maca Fatihah al khamisu ari nomor kalimana al ruku eta ruku asadisu ari anu nomor kagenepna atumanina tu eta tumanina pihi dina ruku asabiu ari anu nomor katujuhna al itidalu eta itidal asamin ari nomor kadalapan atumanina tu eta tumanina pihi dina itidal atasiu ari anu nomor kasalapana asujudu eta sujud marotaini kalawan 2 balikan. Al asiru ari nomor ka-10 atumanina tu eta tumanina pihi dina sujud. Al hadiah syaro ari nomor ka-11 al julusu eta diuk baina sajdata ini di antara 2 sujud. Atsania syaro ari anu nomor ka-12 atumanina tu eta tumanina pihi dina julus. Asalisa syaro ari anu nomor ka-13 tasyahudul akhiru eta tasyahud akhir. Arabi'a syaro ari anu nomor ka-14 al kudu eta diuk pihi dina tasyahud akhir. Al khamisa syaro ari anu nomor ka-15 as-shalatu eta maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihi dina qu'ud. Asadisa syaro ari anu nomor ka-17 assalamu eta salam
asabi asyaro ari anu nomor ka-17 na. At-tartibu eta tartib.